Wilujeng sonten sadayana sampurasun. Tepangkeun wasta abdi ai dina acara Waciwah Warta Ciamis Wah. Warta anu kahiji ngeunaan majeungna harga BBM. Dina waktu ayeuna harga BBM maju-majeng. Kumaha pangarumbajengna harga BBM di kalangan masyarakat? Sabab SPBU naik tergantung kebijakan pamarentah jeung Pertamina. Penyebab naikna SPBU salah sahijina kusabab minyak dunia anu ngangkut konflik. Di negara bagian timur eta oge nyebabkeun naikna SPBU. Di SPBU Raja Desa ieu aya 4 produk rupa nyaeta Pertalite, Pertamax Turbo jeung Dexlit. Dexlit gunana kanggo diesel. Anu paling tereh CF-na paling laku nyaeta Pertalite. Bisa nyampe tepi ka 10.000 liter per dintena. Lamun di SPBU mah disebutna 10 KL. Lamun dina ngeusina eta kumaha oge pamenta ti SPBU-na. Pangirimanana ti daerah Tasik. Lamun Pertamax per hari sekitar 2.000 nyampe 2.500 liter per hari. Warta anu kadua ngeunaan terapi gratis nu aya di Kawali Jalan Siliwangi. Wih deui sareng SIM abdi ulpah. Abdi ayeuna atos di lokasi terapi gratis. Ieu abdi sareng Bapak anu bade diwawancara ku abdi. Manawi sareng Bapak saha? Ya, perkenalkeun nami abdi Tama linggih ti Banjar. Kaleresan nuju buka usaha di Kawali. Konsep usahana di dieu namina Indoterapi, terapi gratis. Nah, janten tujuan usaha Indoterapi gratis ieu maksud dibukana teh tujuanna kanggo ngabantosan masyarakat supados anu aludur warga masyarakat Kawali sareng sakitarna teh supados pada sararehat. Janten terapi di dieu metodena nganggo metode alat kesehatan nu mangrupakeun namina Indojanggun anu posisi terapina nyaeta terlentang, kemudian istilahna kakina ditekuk sareng nangkuban. Janten proses terapina teh di dieu ngaluarkeun detox atau kotoran panyawat anu dinu jero awak supados kaluar. Bapak Ibu nu ka dieu tiasa ngaraosan awakna jadi enteng, panyawat-panyawat sapertos darah tinggi, gula, kolesterol sareng sajabana tiasa damang kapayuna. Warta anu salajengna ngeunaan objek wisata di Kota Ciamis. Moal kantos CF-na margi seueur pisan objek wisata di Kota Ciamis ieu teh anu matak pikeun didatangan. Tah, salah saja tempat wisata di Ciamis anu matak didatangan nyaeta Dusun Sukasari, Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinegara. Puncak Isak asal usul tempat ieu teh tempat pribadi nyaeta kebon karet. Jeung henteu lila tempat ieu diubah jadi tempat wisata anu ngabogaan tujuan kangge ngahibur masyarakat. Oge bisa dijadikeun tempat paristirahatan. Aya hiji hal anu matak metot kana wisata Puncak Isak nyaeta lampu-lampu anu aya dipake nyaangan anu mana sumber caangna lampu lain tina listrik tapi tina tenaga surya nyaeta tina panasna matahari. Warta anu salajengna ngeunaan kadaharan barudak zaman ayeuna. Ieu kadaharan teh mangrupakeun salah sahiji favorit di kalangan masyarakat. Wih deui di dia sareng abdi ulpah. Abdi di dia atos di lokasi ayeuna abdi sareng teteh anu ngagaduhan lokasi ieu. Manawi teteh jenengan saha? Teteh namina Leni Gustiani, padamal di dia atau padamal di dia? Mohon berarti tadi teh padamal panginten anu gaduh nama nuju sibuk. Oke teteh abdi gaduh pertarosan. Kinten-kintena naon alasan ngaayakeun sebelah ieu. Teras kumaha
naon alasana konsepna tiasa parasmanan. Saterang teteh mah kapungkur mah henteu parasmanan mung seperti paketan doang. Terus nya kelamaan lebih jadi aya inspirasi panginten hoyong jadi parasmanan seblakna. Panginten kinten-kintena dina sahari biasana penghasilanna sabaraha? Aya nama standarna 2 sampai 3 nih juta. Oh, 2 sampai 3 juta. Ya. Ayeuna abdi tos aya sareng teteh salah sahiji pembeli seblak ieu. Sataacana jenengan teteh manawi saha? Laila. Menurut teteh tempat ieu kumaha? Tempatna enakeun, strategis, ngan payuneuna jalan raya geuning jadi ngarebul mun naik barang mam teh. Pamitina rasa memadai harga tidak? Rasa memadai harga, enaknya kaetang ramah lah di kantong pelajar emang gitu. Cek teteh rating ti 1 dugi ka 10 kinten-kintena sabaraha? 8. Oke, haturnuhun teh. Warta anu terakhir ngeunaan kana cuaca. Sakumaha urang terang dina bulan-bulan ayeuna cuaca di Indonesia leuwih panas tibatan sabiasana. Eta ngakibatkeun gampangkeunana panyakit. Dina waktos ayeuna cuaca tara tangtos sapertos biasana. Ieu parubahan cuaca teh gampang keunana panyakit saperti pilek, batuk, infeksi saluran pernapasan. Dina parubahan cuaca ieu urang penting ngajaga diri supaya teu gampang keunana panyakit. Dina cuaca anu teu tangtos ieu tubuh kudu sering sehat sehingga teu mudah kana penyakit. Rupina sakitu warta anu kantos tiasa didugikeun. Abdi sarerencangan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.